Dapur alumni mulai ngebul, mulai masak, dan insya Allah ini sudah ada bala-bala. Eta bala-bala nu peuting eta lain. Itu lah aing bala-bala jagong kita. Alhamdulillah. Najan ruas memeh nasiga moal ayana naon ieu kalah sagala aya, kalah bingung nyieun deuleu tuh bingung nyieun naon heula kah nyieun bala-bala we jagong di bala-bala jeung sayur hasem sayur asam ari eta geus dikadiekeun can bubuahan.